Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina acara ngadongeng Sunda urang naraskeun hanca nu kamari nu bagian ke-12 dina judul Aki-aki Nyandung ayeuna dina bagian ke-13. Mitra kabaraya kadulur-dulur salam dunya tong hilap di like di komen di subscribe Sunda Bandung Kidul sareng simkuring Kang Gugun ti Banyaran. Ieu dina carios ayeuna nu bade dihanca carios dina judul Aki-aki Nyandung karangan simkuring Mamanawian bahan katampi. Hapunten selepatna kanitanya apunten pisan mangah mitra baraya maranco-manco urang kawitan we ieu dongeng supados teu nyangkolong teuing kana waktos maranco-manco. Nukla dikantunkeun heula kamari teh pas Yang Mardi bade nyusulan lebe odih. Tah eta jang eta tah nu hareupeun pesrona tah eta pisan lebe odih mah atuh nuhun abdi tos diwartosan nya sok ya leos atuh Mardi teh nyampeurkeun ka eta imah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha eta? Otrak bari muka pantau. Geningan aya tamu di mana ya? Abdi mah ari asli mah Citongo, ti Gamlok, ari nuju nganyang ka Pun Aki, ka Aki aya Priyogi cenah saurna teh ka Palebe. Bade itu ya piobroleun saurna teh. Oh ya, kumaha nya aya piobroleun naon cenah? Duka atuh abdi kirang uning ngahayu we da dipiwarang sareng kana mobil kadu mobil mana mobilna itu kali itu ayo atuh mitra kabeneran da geus disalin heuh kudu salin deui dari make kopiah we mawa geus kopiah ini balipat kayak atuh sakedap urang parkirkeun heula di payun mobil engke pas ieu ka kali dieu pa lebe naik nanya. Nya. Mitra atuh dipengkolkeun di hareup mobil teh nurugug deui rek ka handap. Kocapkeun geus reg mobil teh hareupeun lebe odi. Kakak atuh pantolna lake naik. Mobil mewah kekara ya naik mobil halus. Cendak nudunungan abi mas supir. Saha dudungan teh? Bah Murdasim. Murdasim kebon tungul nu boga material sumuhun bukan saha atuh mitra teh kakocapkeun nya di jalana jokok kueda teu pati teuing jauh komo mudun teu kitu kusila terus tarurun tina mobil gitu atuh haranyar kanu tara dia temok teh aya
saraje gitu sama dia tangga gitu tapi di tina tembok naik kalau lempang tinggal kocapkeun gaul gue ka hareupeun yeuh ka imahna aki aya mitra-mitranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Roh geuning ka apalebe. Woi, geuning ka besok ka dieu bebe. Oh RT, oh kiaya. Aya naon ya teh? Asal reuwas. Oh lebih nyarita. Ya ka dieu we heula sok ungah heula ye. Tah sok ke kursi. Tah cai sok nyai cai deui tah. Kopi balabe. Bade kopi. Oh bah epok kiaya. Tara guring mah geus heubeul tara kopi. Cinteh we ieu nu aya lah geus tong kudu riweuh. Ieu we lah langsung kanu pokok utama aya naon atuh ieu teh nyalukan ieu ka kuring. Yang atuh jang RT jelaskeun kujang RT ame buku pada pangurus kaki jaya ka RT Somad yo lebe ya mah bisa teu bisa kudu bisa kumaha carana palebe leuwih ngarti keun we masalah ieu mah da hak masing-masing nya. Naon atuh ya teh rek naon kumaha ceuk palebe. Ieu teh nu meuli tanah ti heula mah meuli tanahna Kang Oji tah nu lebak sinari Dijen Material malahan mah geuningan ieu teh Juragan Murnasim teh anu ti Kebon Tungu. Sumohon abdi anu ti Kebon Tungu teh ieu teh Murnasim. Pak Murnasim. Atuh Juragan hapunten abdi. Atuh sawiyo sok we eta badanteun heula sareng Pak RT kumaha saena. Pak Murnasim. Kumaha teh aya naon atuh? Kieu eta balebe. Ya teh Ki Murnasim teh arek mun ieu mah arek rumah tangga arek kawin ngadua gitu heula mun ceuk kasarna mah arek nyanung arek ieu kawin nitika kumaha nah teu salah kitu dedengan teh ieu pan bogas boga anak boga pamajikan Juragan Murnasim teh. Hari kitu nama geuningan heula atuh kuring nyarita Pok RT Somad. Atuh kumaha sok lain bisa teu bisa kudu bisa yeuh duitna sabaraha wae ge tong sieun masalah waragad mah arek sabara-baraga di arek ditebak penting hayang bisa rumah tangga tak bisa mitra palebe teh ngahuleng
bisa nama RT ngan duit we ada lumayan gede kudu loba dicocok dah duit itu dibere duit ya dibere kena teh tidak naon masalah duit pada juragan ge ngesanggupeun asa bisa we sah kawina entong kawin siri hayang sah NA nanaon pangaturkeun we kula be sauk sabarahaeun we biayana ke urang pikiran heula atuh kukuring ieu mah kela atuh mitra ngahulang heula sok we lah masalah duit mah tong keung ku sim kuring hayang sabaraha terima beres si kumaha palabe Bah Murdasim ke heula ke lah ya gitu asa lebih edang geus kagoknya sila mungkin Mbak Juragan Murdasim teh kasih nyetika teh tanah geus diakukeun nu nyetika jeung sagala geus bro-broan tadi abah mah maksa nitah henteu kanya kok bae we kumaha jarinisna arek kitu arek gegena merenang menang lalaki main rek hiji rek dua rek tilu ge aki aya ngadukung da kagok geus kumaha bingung keur aki aya jeung sakeluarga mah arek nolak kaditu munur jungkrang maju jungkrang gitu bari basana la haula we cenah cek keluarga aki aya kieu RT pinahkeun nyieun we KTP sementara aku kan nomor kuring kan we kan itu dia nama kukuringan waragada rada lumayan sabaraha kira-kira ieu Abah Murdasim nangtang gitu nya kana duit mah da loba ke juragan urang etang heula urang implang kasih A kasih B da soalna loba kudu nyogok ka ditu nyogok ka dieu kudu diwacarocokan ku duit ieu teh punten mitranya da dongeng ieu mah da moal meunang ari kawin boga pamajikan ngaku bujangan make NA sagala aya lain kari kawin siri mah ukur ayana dina dongeng ieu mah dongeng sim kuring hapunten rekayasa dikarang menang ngarang ieu mah si ieu kan ieu sakieu sakitu ka barinya pepeta lebe teh rada lumayan duitna lamun hayang sah mah jeung menang surat kawin mah rada gede sabaraha gede teh palabe ya sok pauk atuh bungkun bok RT soman hayang ngadenge sangkan beres tere-tere bisa diatasi ku lebih oli sangkan bulu bisa prung kanu kawin tapi hayang sah rada lumayan ya teh loba bereun loba cocokeun dihitung-hitung teh kena 5 juta biayaeun teh tamah IPK 1 juta
karena 7 jutaan lah jeung itu jeung ieu mah. Oh, cuman di sabaraha we. Sok bae lah asal terima beres we kuring mah. Rumah tangga sah kaitungna menang surat kawin naonnya gitu. Palebe oh juragan Murdasim. Oh gitu agan karena 7 jutaan eta teh jeung naonnya eta beres pokona mah katarima we surat nikahna naonna eta mah teu langkung model mas kawin nu kali itu mah eta mah teu urusan ieu mah ngawinkeun jangan sah kitu menang surat nikah duanana resmi. Kitu mah tuh baik iraha tu duitna ayeuna lebih cepat lebih baik atuh lamun aya duit ayeuna mah meureun isuk paket oge gorengna saminggu bisa beres sakana urang daftar urang dimanipulasi alah mitra ke dimanipulasi segalanya lebih teh mah abong dongeng urang manipulasi we jeung barudak ti KUA urang permainkeun ku pentingan duit teh naon ge ku duit ai ku duit malah nu goreng patut ge bisa jadi geulis didempul di kitu di kieu ge ku duit komo ieu atuh mitra ada kaisinan Neng Tika ngomong-ngomong ku duit mana naon ge bisa parawan kaki-aki gitu nya bisa bandidona ge aki-akinya nu ka parawan so kumaha bade diekeun ti ayeuna ku abdi enjing diuruskeun mudah-mudahan saminggu tiasa ke di partosan dina yeuna 2-3 poe ka arek walimahanana pok lebe sok we ayeuna lebe lah supados sakancanan abdi ka dieu yeuh atuh artosna bade ayeuna kumaha perkawis artosna bade sadayana ayeuna atanapi engke sapali tetiasa dingke engke sapali sadayana da soalna langsung kaditu ka dieu da palebe mah teu kagehan gede nu penting mah bisa lancar we paniatan juragan laksana tur beres roes mitra atuh nemongkeun loba duitna benar Bah Murdasim di Mardi iya agan kumaha KTM bola kebanyaran dik atawa kabiriling loba dibiriling ge ya nyokot duit 8 juta mah nyapami aya kabiriling beriling merenannya nya merenang dibirilingkeun we atuh da karunya beriling kabawaan kan dongeng nya tuh mangga yo ATM na yo eta nomor pina tuliskeun putrut atuh dituliskeun di ieu naon teh disimpen sarua mardi ge malahan dibere pentaris HP disimpen na HP na jadi mardi maka titi sagala nyaho jadina teh jeroan-jeroanna Bah Murdasim ka ATM ge ayeuna nomor pina apa gitu Yokot we 8 juta mun eueuh malah ka bank KBRI eta didinya lo aya mangga atuh juragan ayeuna wae atuh ojig we ayeuna mumpung berang keneh bisi kaasaran
ame kabawa ku palebe duitna metere beres surat-suratna mitra atuh mah leos Mardi teh kalebak areka nu aya bang cage Mardi mah leosnya ayeuna urang caritakeun cag heula urang tuna heula obrolan antara lebe RT aki aya atut Bah Murdasim bari nuan Mardi datangnya ayeuna urang kocapkeun heula Jang Dudung jeung Ami Maemunah di baru tuh kebon tunggul di materialna gitunya. Mi siapi teh kamana cenah mah rek ye kai teh ya tapi nah waya kieu can mulangnya nyeta jika ieu loba sumpang simpang bae meureunan bari jeung barang siar nu barang sejen ya masih kene hade pikiran Ami Maemunah mah ka salakina can katempo cekat kecurigaan anak can menang curiga gitunya can aya bukti arek curiga teh nya gitu beda we ye museur ke asar biasa nama lohor ge geus mulang hari ukur ningalian mah atuh telepon ku maneh eta di dong reang sok rada ngagebes di teleponan teh majarkeun sok ngaganggu gitu ream mata ke ku Ami we kamu Ami meureun teu dipareuman meureun teu dipek-prek mun HP-na lamun Ami ngomong wae na HP mah keun we bae antep da meureun lalai geus kolot ieu mitra teu can boga curiga ka palebah dinya mah arek aki-aki eta si Abah Murdasim arek nyanu ucapkeun nu bala nyawa loba terus malahan loba nu pesen malahan mah pandigireun jeung aya nu gawe batur emang gitu nambahan sok nyokotan heula di material Dudung teh material Bah Murdasim jeung kusen mangtis gitu nya tukang kusenan nyenan kusen abi mah bisi itu bisi kumaha onam pang nama mi keun we keun bae Ami rek nyangu itu jeung si Surti ke ngabantuan ka ditu we sok atuh tadi dinya deui we tungguan deui barudak tuh seneng ngantepkeun bata ame teu kahujanan teuing kana iuhkeun gitu bejaan keusik kade kahujanan guar-guarkeun gunung kajerokeun ceuk Ami Maemunah mohon atuhkeun ke ku abi diwartoskeun mitra ukur kitu carita di imah Bah Murdasim atau di material dan boga rasa curiga anu pas gitu nya urang balikan deui urang obrolkeun deui kocapkeun Mardi geus datang ti nyokot duit ka bank datang dong Mardi tah sora mobilna dilebak geus katingeus ieu geus katingali jeung gadenge sorana teu kungsi lila Mardi nanjak ke turunna mobil nanjak we ka tonggo ka imah ngaju ka imah aki aya eta di
aya tibang we tiasa digesek da eta aya ATM ya ieu na mesin ATM na oh atuh syukur adieu iya kasahakeun ye duit teh RT ki cek jangan RT kusaha kasahakeun. oh ya tuh ari kitu mah ya mah nya musik kalebe da sidik lebe nu nguruskeunana nya odihnya kalebe odih keun we kukuring bae tanggung jawab nyaho beres we daguan we 2-3 gorengna 5 poe lah atau syukur 2-3 poe bisa beres jeung sagalana iraha tuh pamaksudanana ieu teh harek-harek walimahanana ai kahayang mah minggu ayeuna lah meh tere meh buru urang usahakeun lamun kabar bisa isuk pagetoge bisa bisa ke minggu ler tapi lamun ieu ke dibejaan lamun rada lila kudu nungguan heula tapi dari make duit kieu mah asana malah moal lila sapoe 2 poe ge geus aya beja gara Ya gitu ari jadi lamun 2 poe teh sapoe 2 poe aya jauh bisa mah kabarna bisa we misalna meureunan kuring teh jeung pamajikan jeung budak teh meureun siap-siap katut jeung Mbah Murda simna arek poe naon nu pastina lamun bisa da can bisa rangtukeun tanggal ari eta bisa acan bisa mah cara kitu jeung ayeuna mah kitu mah waktosna kabujeng mitra punten mitra waktosna kabujeng seep keun enjing urang teraskeun deui dina judul ieu aki-aki nyanung bagian ka-13 enjing urang teraskeun deui dina bagian ka-14 hapunten nu kasuhun hapunten pisan seueur lepatna seueur kakiranganana tong hilap kabaraya mitra saudara salam dunya tong hilap di like di komen di subscribe di Sunda Bandung Kidul sareng sing puring Kang Ubun di Banjaran hapunten ka mitra kabaraya sadayana mugia atuh cing di paparinan kesehatan sadayana kadulur-dulur baraya sadayana salam dunya sehat tuh digambilkeun rezekina ditebihkeun tina balaihna teu boleh ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala sakitu nu kahatur sim kuring assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.